Materi nu salanjengna ngenaan babasan jeung paribasa Sunda. Dina basa Sunda, aya paribasa, aya oge babasan. Paribasa mah nyaeta kecap mangrupa papatah, pangrojong, atawa kecap nu bisa dijadikeun pientengan hirup. Nya basa kerena mah kecap nu bisa ngamotivasi. Paribasa biasana rada panjang, leuwih ti 2 kecap, sedengkeun babasan mah pondok, biasana ngan 2 kecap. Sedengkeun babasan mah mangrupa kecap, siloka, atawa kiasan nu hartina lolobana ngagambarkeun sifat atawa kabiasaan hiji jelema. Contoh babasan, amis budi sama dengan murah senyum. Dik dengkak sama dengan sudah berusaha semaksimal mungkin tapi masih belum hasil. Berat dirit sama dengan kedul, hese dititah, susah disuruh. Buntut kasiran sama dengan pedit, koret, hese mereka batur, pel. Contoh paribasa. Indung tunggul rahayu, bapak tangkal darajat sama dengan indung jeung bapak teh sumber kesenangan, ibu dan ayah adalah sumber kesenangan. Halo dosa tahun lantis ku hujan sapu sama dengan kahadean anu loba lengit ku kagorengan anu satik. Kebaikan yang segunung hilang karena kejelekan yang sedikit, makanya hati-hati. Nipit kudu amit ngala kudu menta sama dengan lamun rek barang cokot atawa barang ngala kudu bebeja heula kanu bogana, kalau ingin ngambil sesuatu sebaiknya bilang dulu sama yang punyanya.